Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancomania salam dunya patepang dangudainya sareng aki di acara dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Tempat ngadarpongna para mancowar salam dunya ngadangukeun dongeng Sunda. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna dilancarkeun rezekina sarta ditebihkeun tina marabahaya sarta balaina amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeun neraskeun hanca nu katuna dina jejera lakon Mulang Kapangkonan bagian ayeuna teh episode nu kagenepnya. Kumaha ieu lakon satrasna urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean pisan manco. Nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya, ulah asa sakantun ditoel wae. Di subscribe, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki mugi-mugi wae sadayana aya dina kasinugrahannya amin ya robbal alamin. Bari hiburan, bari manjangkeun babarayaan, bari sakantenan urang ngareah-reah seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda, urang ngamparkeun deui pamiarsa sama kabuitanana. Soraya citeh pana sareng goreng ulen mangga kaparayun sadayana. Prung Anaya kurulang kuriling nyaran dagar kiropa kakaler kakidul nyulon ngetan kabeh dipapai tapi dagar boleh teka panggih. Anaya mapai hiji gang anu can disaba ku dirina. Gang teh sempit terus dipapai tapi kaanjog katungtunggang cioreng gang teh buntu. Anaya ngalakatay hatena nu diteanganna teka panggih sukuna karasa lungse balas dipake lempang ku kurilingan. Anaya malikeun awakna maksudna marek balik deui ka jalan gede tapi ngadadak juru panonna nempo dagar anu keur nyarande di popojok gang. Anaya malik deui terus aneprok diuk dina jalan. Panonna nu masih rambisak neuteup ka dagar kiropa anu masih nyarande kana tembok. Dagar cengkat tuluy ngaleos kitu bae. Teu malire ka anaya anu keur aneprok emok dina jajalaneun. Segeruk deui bae anaya teh ceurik. Hatena kerasa perih geuning nyeri pisan karasana anu ditolak cinta teh. Isukna dagar keur mencrong cincin berlian pikeun anaya teh. Sakarejep ge dagar teh can sare. Dina hatena ngagulik segala rupa perasaan bimbang ragu jeung bingung campur aduk jeung kanyeri hate. Oge katresna perang sabil dina batina. Kirining jam beker disada brak jam tadi babu ku dagar kiropa. Dagar hudang tuluy siap-siap init ka kantor. Dina mobil dagar nelpon ka toko perhiasan toko Bandung Jewelry. Abdi teh bade nguihkeun cincin berlian nu dipeser ku abdi teh. Waduh, nah habat murah kitu. Mending jadi icakan nu sanes we lah. Dagar nutup telpona kesel sabab cincina dihargaan murah. Di parapatan seorang bencong ngamen ka mobil dagar. Si banci teh keketrok saurah kali kana kaca bakat ku hayang dibere duit. Dagar anu keur kesel hatena boro-boro hayang mere ngalieuk ge kawasna teu hayangeun. Datang ke kantor meh kabeh jalma disapa bari seuri.
seri kapaksa pikeun mindingan si hatena anu keur pakusut. Aya kana samingguna unggal poe kitu jeung kitu kagiatan Dagar Kiropa. Tambah lila batina kalakah tambah kasiksa. Perang sabil dina batin teureun-eureun. Dagar tambah stres yang hareupan ngagolakna perasaan dina hate. Hiji poe di parapatan jalan anu sarua, bencong nu biasa ngamen nyampeurkeun deui bae. Kaketrok deui kana kaca. Akang, irah atuh akang anu kasep keresa ieu masihan receh ka abdi. Dagar teu ngawalon kawas biasana, tapi si banci terus noroweco. Dagar nyokot cepuk cincin anu dibawa bae dina jero tas kantorna. Kaca mobil dibuka, cepuk dibikeun ka si banci bari teu kadal carita sakalimah ge. Si banci nampanan terus muka eta cepuk, olohok bengong ningali gurilapna cincin berlian. Dagar mah terus nincak gas mobilna ngabiur nuju ka kantor. Di kantor, Dagar presentasi hareupeun rekanan pabrik nerangkeun produk anyar pabrikna. Tapi presentasina tambah ngawur ieu teh perbawa tina baluangna hate jeung konsentrasi anu buyar. Ngaran cabang ka mamana. Beres rapat Dagar dipanggil ke rohangan bos. Aya naon ka diri abdi? Pasti aya nu teu beres. Cek Dagar sanggeus ditegor ku si bos. Nya, teu beres. Teu beres udeg teh Dagar. Anjeun teh dipecat. Pak, pada melan abdi teh mengukur ieu na Pak. Cek Dagar rada lumengis ari ngadenge dirina dipecat mah. Dengekeun Gar. Kabisa anjeun ukur biasa bae, standar. Tapi anjeun bisa tetep damel sabab sikap anjeun hade, sopan. Sakabeh jalma resep. Terus anjeun teh ngalakukeun ieu ukur demi hiji wanoja. Naon sih kaluwihan eta wanoja? Naon? Unggal jalma teh pernah ngalaman wanci goreng, kaasup kuring. Nu leres Pak. Bener, kuring pernah ngalaman. Terus naon nuku kuring dilakukeun? Naon Pak? Kuring leuwih ngalawan, leuwih fokus. Anjeun bakal boga masa depan anu cerah. Leres kitu Pak? Nya, tingkatkeun deui kinerja gawe anjeun. 5 tahun ka hareup anjeun bisa jadi manajer utama. 10 tahun deui mun gawena terus lancar bisa jadi diuk di kursi kuring ayeuna. Bohong. Aku yen anjeun teh bohong. Brak, meja digebrag ku Dagar Kiropa. Si bos ruas kacida. Manehna mundurkeun korsina bakat ku sieun. Si bos kencang mencet tombol di handap meja pikeun manggil satpam. Hapunten Pak, abdi lepas kontrol. Hapunten nya. Si bos cicing teu daek ngajawab. Dagar ambek, brak, meja digebrag deui. Daek henteu ngahampura kuring. Si bos tambah sepa beungeutna, prak. Gelas dibanting ku Dagar. Daek teu anjeun ngahampura, Keur kitu dua urang satpam asup ka jero rohangan si bos. Kaluarkeun eta jalma, kaluarkeun. Dagar miheulaan ngaleos. Si bos teh ngagajleng ka hareupeun Dagar, leungeunna nyakek kana beheung Dagar. Dua urang satpam sibuk nyakalan si bos jeung Dagar Kiropa. Dagar beberes barang-barang pribadina ti rohangan gawena. Dua urang satpam terus ngawal tepi ka Dagar asup kana mobilna. Ti semet harita Dagar Kiropa dikaluarkeun tina pagaweanana. Tisa prak dipecat. Kahirupan Dagar teh tambah pabaliut.
Salila saminggu gawe nangarem maneh ulang jentul di imah kontrakanana. Minggu kadua kakarak dagar teu cicing. Manehna ngalamar ka ditu ka dieu ka sababaraha perusahaan nu aya di Cimahi sarta sabudeureun kota Bandung. Tapi ku sabab satengah hate nya unggal wawancara ge dagar teh teu lulus. Sabab ngajawabna sok ngawur teu fokus kana pananya patugas seleksi. Kunaon satengah hate? Ku sabab tileleutik ge apan dagar mah minatna kana ngadongeng, kana carita, kana naskah, sarta kana drama jeung teater. Bisa jadi sarjana teknik oge apanan sasatna dipaksa ku pakustara nu jadi bapana. Jadi salila ieu teh dirina teu bebas milih kasab atawa karirna lantaran pakustara seorang bapa anu heuras, tegas, disiplin, otoriter. Sagala kahayangna kudu dilaksanakeun kudu jadi anakna nyaeta dagar Kiropa. Batin dagar kiwari teh sasat baruntak tina kungkungan kahayang kolotna tina sagala rutinitas anu sabenerna mah lain kahayangna. Da cita-cita mah tiap poe teh medar lalakon dongeng atawa nyieun naskah pikeun drama atawa jadi sutradara teater. Pokona rutinitas sapopoe aya dina kasenian lakon, boh dongeng, drama atawa film. Lain unggal poe cineluk hareupeun meja kantor sabab bisa maehan kana kreasi sarta imajinasi nu jadi dirina. Peuting minggu karasa tambah sepi. Pikeun dagar mah tapi dirina tetep keluar nongkrong di pangkalan angkot anu biasa ditongkrongan ku Mang Dudung, supir angkot anu pinter nyanyi teh. Harita ge Mang Dudung suka bunga ngabagiakeun dagar sabab manehna geus nyobat jeung dagar. Remen nongkrong bareng di pangkalan kituna teh tisabrak dagar putus jeung anaya. Daripada ngalamun wae kawas kitu, kumaha lamun pedarkeun dongeng we pikeun kami dap. Cek Mang Dudung. Nyiar cara sangkan sobatna teu ngalamun bae. Naon Mang, ngadongeng? Cek dagar ada curing kali ditrah ngadongeng mah. Nya ngadongeng we atuh. Tapi dongengna ulah lutung ka sarung jeung si buntung jago tutugan da geus sarapaleun kabehan ge. Geus remen dicaritakeun eta mah. Komo dongeng sakadang monyet mah atawa si beucang eta mah dongeng zaman SD. Kira-kira dongeng dongeng naon atuh? Kira-kira dongeng anu rada modern we atau anu anyar kreasi sorangan ulah poho anu romantis. Cek Mang Dudung ditungtungan ku ngahehe ngahaja supaya dagarna kahibur. Nu anyar modern romantis karangan kuring sorangan kitu Mang? Tanya dagar deui rada bari seuri leutik dan nempo Mang Dudung anu nyengir ka tembong pohang huntuna. Tah, bener dap gitu tah. Ulah hilap di kawihan kawas film Oma Irama atau film India nih. Ya siaplah tuh sok. Cek dagar bari pindah diukna dina handapeun tangkal jengjing. Batur-batur, aya dongeng haratis yeuh. Nu ngadongengna penulis naskah kahot ieu mah yeuh. Hayu hiburan bari ngopi yeuh di dieu. Cek Mang Dudung bari ngamparkeun terpal nu aya dina mobilna pikeun diuk jalma nu rek manco kana dongengna dagar. Atuh ro batur-batur Mang Dudung oge mahasiswa nu keur arulin ngariung di hareupeun pangkalan teh ngariung di hareupeun dagar Kiropa. Mangga tuh dimimitian dap. Cek Mang Dudung ka dagar Kiropa. Dagar narik napas panjang heula. Ieu lalakon teh judulna Naratas Bagja. Geus kitu derak-derak bae dagar teh medar lalakon dongengna. Nu palai dongeng Naratas Bagja mangga tiasa di guar di
playlist atau dina videonya di pilihan baik tos di pedar tamat di channel Mancomania. Nu hadir saregep ngadengkeun dagar cumarita di tengah lalakon dongeng. Mimiti kadenge nu ingsrek-ingsrekan. Ngarusiwa kana saku atawa tasna ngaluarkeun tisu atawa sulampe pikeun nyusut si panon anu nyurucud henteu katahan bakating kabawa ku lalakon dongeng. Tayoh nama nu manco teh kabawa emosi. Palid perasaan anak kulalakon dongeng anu dipedar ku dagar sabab dagar dina medarna teh tuning sapinuh hate. Kawas dirina sorangan anu keur ngalalakon. Ditambah-tambah alur caritana anu memang ngaduk-ngaduk ngagalo perasaan nu ngaregepkeunana. Unggal peuting dagar teh ayeuna mah sibuk ngadongeng di tempat mangkalna angkot. Teu karasa geus sabulan leuwih dagar nganggur. Nu boga kontrakan teh nagi, dagar teu bisa mayar da nganggur teh. Nyantuk nama kapaksa. Dagar teh kaluar tina kontrakanana. Sanggeus pamit ka Mang Dudung, dagar ngaleos ini tujuan nama rek balik ka imah kolotna. Menang 3 poe dagar aya di imah kolotna teh can bebeja naon-naon kanu jadi kolotna mah. Ukur bebeja cuti we sabab mun bebeja dieureunnan gawe Pak Kustara bisa ambek ka manehna. Harita kirawanci haneut moyan. Pak Kustara sarta Ibu Rianti keur badami duaan di patengahan. Nyarios kadagarna bari tenang Pak, ulah bari emosi. Cek Ibu Rianti Pak ka Pak Kustara. Tenang bae kami ge ngarti. Walon Pak Kustara. Nu ngobrol tekebat sabab kadenge sora lengkah dagar keluar di kamarna. Ka dieu sakedap sep, cek Ibu Rianti ngageroan nu jadi anakna. Mohon Bu. Nya ka dieu jang. Cek Pak Kustara bari gugupai ka dagar. Dagar nyeleundeun nyampeurkeun ka kolotna. Rek sabaraha lila cicing di dieu? Tanya Pak Kustara ka dagar kiropa. 4 atanapi 5 dinten Pak, walon dagar. Saleresna aya naon? Pak Kustara tumanya deui. Abdi teh liren didamel. Naon sep? Kadang teh liren didamel. Ibu Rianti negaskeun, "Mohon Bu, abdi teh liren didamel." "Damel di tempat sanes, pindah gawena kitu?" Tanya Pak Kustara bari neuteup seukeut ka anakna. Dina kayan kitu kentreng-kentreng, anu kuntrang-kentreng di hareupeun imah Pak Kustara. Atuh kabehan ngalieuk ke arah lawang panto. Si horeng nu kuntrang-kentreng teh tukang kupat tahu ngalangkung ngider ka belah dinya pamiarsa. Atuh kabehan sarapan heula kupat tahu teu hilap meserkeun saporsinya sapiring kangge kidalang. Pohara kidalang mah hebat wae ninggal kupat tahu mah raos atuh danya. Aing mah pamiarsa sadayana sakitu heula dongengna. Urang cekapkeun heula lakon mulang kapangkonan bagian kagenepna. Urang teraskeun deui enjingnya di bagian anu salajengna. Cag urang teu heula di handeuleum sieum geus sampeureun, urang tunda di hanjuang siang geus nalaeun. Hatur nuhun ka sadayana pamiarsa Mancomania di mana wae ayana anu parantos satya manco satya ngabandungan. Oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Ulah hilap Aki ge medar di Kidagar Official oge di Tepas Sunda. Hakitu panginten dongengna siang ieu akina bade mairan heula tanapi maosan heula pairannya anu tos lobat aya saha wae.
Aya teh Tini Martini ti soreangna ngacung bilih teu ka absen saurna muhun. Hatur nuhun urang catet dina almanak. Sanes di buku absen ya. Assalamualaikum Ki Asep Saipullah di Cibuntu hadir. Waalaikumsalam hatur nuhun Kang Asep. Teh Linda Imut di Bandungna oge pogot kitu oge nu pogot ti Ciamisna ya Teteh Tami Maliha. Teteh Yulina Belia oge hanupi sakiku sami-sami. Kang Prabu Arjuna mantap Ki. Kang Usmandri Meneko ti Garutna. Teh Intan Ramadhani oge sami ti Garut hadir. Aya Kang Setia Budi manco mania Tasik bari hadir bari ngopinya hatur nuhun. Pokona mah Kang Satianya salamina. Satrasna aya Kang Badaria Kemuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aki Wilujeng Sonten kumaha Aki Damang. Alhamdulillah Badaria Kemuning Ki mancot ras hatur nuhun Kang Bada. Aya Kang Jaya Sumpena oge ti Jakarta Timur mancot ras. Waalaikumsalam rampes nuhun pidoana ti Aki sami-sami. Teh Saradili oge Satya salamina. Teteh Nuraini Silpina Dewi alhamdulillah dan pasar Bali nya hadir teras Ki. Sumuhun hatur nuhun Teteh. Mana di Sumedang. Waalaikumsalam alhamdulillah hadir manco ngadengkeun di dongengna hanupis Ki sami-sami. Celis di Tasik Malaya nya hadir manco oge hatur nuhun. Kitu oge Teteh Heni Suheni nya alhamdulillah. Waalaikumsalam sehat Ki manco di ngadengkeun dongeng Aki anu mantap saha hatur nuhun pamika tampi manya. Satrasna aya saha deui aya Kang Maman si Balagadona ti Kuningan teh handapun Ciremay hadir ngiring manco mangga hatur nuhun. Kang Ade Sukarna ti Bandungna teras manco oge. Aya Teh Rina ti Oman nya. Assalamualaikum Oman manco Ki Dagar. Ki Dagar teh hoyong janten sutradara meureun Ki. Muhun siga nama. Kitu panginten. Kang Hamba Sukandi Cimahi manco Ki aslina Ki Dagar teh urang Cimahi geuning sumuhun asli Aki mah ti Cimahi Tengah kana Guncalnya ti marga ti Tagog atau ti marga Luyu malebet sakedik. Paminu bade ka Pemkot maka langkungan jalurna nya boh ti pasar atas atau napi ti Tagogna. Satrasna aya Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco pasi siang Ki sumuhun hatur nuhun Mamah. Kang Asep Suherman oge selalu hadirnya di Bekasi mancot ras. Waalaikumsalam rampes alhamdulillah tos berardi carios mulang ka pangkonana hatur nuhun Aki mugi Aki aya dina kawilujengan sinareng kawalian amin amin ya rabbal. Mugi-mugi oge sadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayana aya dina kawilujengan sareng kawalian teu kirang naon-naon tetep barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakitu heula nu tiasa kapihatur Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.